Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisna bangsana ramana Gusti Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Makkah wangi Senin taun Rajab Rabiul Awal bulanna tanggal kadua belasna April
hidup sing tawakal nalika umi tos wangsul lain umi hantar berat ka anjeun tetep jarapan ngaran umi moal megat tapi kamoe kiamat salajeng Rasulullah ka umi anjeunna nyuhun saurna Raden Aminah umi ka maot tos tere lajeng maluar kenapas Rasulullah sebruk nangis innalillahi wa inna ilaihi raji'un Raden Aminah tos ngantos di luhuran gunung ujung gunung anu paling kulon kamu alangkantun mudun telami ayah nu datang awewe ka eta gunung ngaranna teh Majasia lemburna dekat muala enggalna ieu lalakon Rasulullah dirawatan ku Majasia kekinten bingana daya bandingan telami Rasul dicanda ku Majasia nu mendang disanggakeun ka eyangna anu tekinten bedana walas asina eyangna nu langkung di karamana Abdul Muttalib Madaun dipayun dan Majasia anak mama sabenarna agung luhur darajatna panjajeng kasalamatan pikeun